Selamat datang di episode 23. Selamat menyaksikan. Wawan, Naon? atuh Wawan. Naon? Ai Wawan kunaon jadi aa datan karunya tuh si Utep teu diajakan deui geuning. Wati mah teu ngartikeun perasaan Wawan. Wawan tadi nama rek bager ka si Utep. Geus mangyieunkeun wayang jeung si Utep. Gara-gara Wati wayang Wawan dipiceun. Da wayang Wati mah leuwih alus. Oh, nya tong jadi nyalahkeun ka Wati da Wati mah teu terang. Emang si Utep pernah mere naon? Pernah ngahareuyan naon ka Wati? Nepi ka bager-bager teuing ka si Utep. Wawan kieu-kieu gesok ngahareuyan Wati. Kirang barat Wati balik deui ngahareuyan Wawan mah. Geus ayeuna mah Wawan bung ningali di Wati. Jig beureum. Nah, haka tinggal di kene geuningan. Ih, nya salah tuh Wawan, ge Wawan anu beureum. Oh nya. Jig indit. Maju. Mangkat Wati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى Harus lewat bulana juga Wati ente juga Emar indah. Wati metis yuk metis di mana di bumi Emar. di bumi Emar ayo tuh Aya cengek kungkul. meureun Nya teh atuh aya gulana atuh. gula naon Mar biasa make Gula bodas. parah ada gula beureum Kudu pake gula beureum. nya Yang satu yuk. yuk di bumi Emar nya ya Tapi kayaknya pas lebaran ini pasti ramai deh. Wan, mana-mana mikir wae. Bah itu Jangan jangan ulin urang deui. Ya, ngarek ulin jeung ojek deui jeung si Utep mah piambekeun tawa yang urang dialung-alungkeun bangga-bangga nyieun. Piambekeun tadi we. Urang mah ulin jeung maneh diajak. Ini gaya anjing. Teu atuh tadi mah heureuy. Terus eta bangunan nanti mana tadi? Amis ya. Aduh, maling. Maling atuh dia. Anu nang hari Hai. amis. Berkah lu we. Berkah Ramadan. Aduh, sama euy pahala. Ah itu ngade ah. Beyak. Anah beak nih. Geus kutu dipanen. Aing atuh disesakeun pisan. Oh, naon disesakut nya ah. Teu diajakan. Isukan. Urang nyokot sampu ah. Gimana? Yuk. Hayu. Hayu mileunya. Sieun ajak. Si Mang Aju. Ih, moal yo. Oh, ayo kurang gede bere hiji. Mana jadi tuan kamari. Nyokot basa eta. Pas kamari teh ante ngomong kieu. Datang ka dinya Mang Ajung. Ulaheun asal cenah mbayeun lagi bulan puasa sampai rek loba oge. Mang rek nyokot ke janjung barudak. Hug, cenah Mang Ajung teh. Oh, kumaha? Musir ah ku Mun sieun mah geus tong ieu we. Tong milu maneh mah. Ningalikeun we. Ningalikeun. Nya. Wan maneh daek teu nyokotna ngarebut mah. Hayu daek teh. Hayu dulu kan teh dulu. Neng ya. Sieun teh ka Mang Ajung. Teu. Ayo doa, maneh mah kayak ieu we. Urang mah nu ningalikeun we. Biasa jeung urang nya. Kayak nyamper we nya. Ayo. Harul sukan jadinya Rul. Iya. Nanya what? Kalau mau metusna berang-berang jam 12. udah dekening Emar apa nang puasa Damar makan kesakit. Emar sakit wae geuning kumaha mun ke Emar beneran dibere sakit jangan ngadoakeun kita tua ih berarti Emar teh sakit deh sakit beneran sakit Amun ieu ya. Kita rujak sudah ya. Masuk ya.
kayak salada udah si oyok si oyok karunya mah kayak gitu Si oyokna teh karunya ka Emar. punya we bisi itu bising kete capila teh ngahiung di omongan wae si oyok ieu kan karunya Kan lain Emar. Batur ieu. tapi ngeunahnya si oyok Mana itu kasih teh? Oh iya. Aduh. Terindumu semakin membuatku tak berdaya. Aduh, lope. Ini. Nah, betnya geo itu. Nah, kok ini penyakit lah. Percayalah padaku, aku pun rindukanmu. Ku akan pulang. Hidup tanpa cinta bagai taman tak Tep. berbulan aja. Kan ya tuh tep. Ngenaheun Nah, nu ngeunaheun. laguna ya. Tuh jadi error tipna ah, mana emang lu nyanyi ah. Kan tuh di luar ah. Ya tuh ojak. Oh, jadi mah kasutna error deui. Bebet. Dikit si lope yang terpendam. Butut Laju radio ya. Kamarana? Ojak aya teu. Aya. Panguruankeun. Ojak. Kejerot tuh geruan. Sampaikan. Jero. Ini. Sayangna. Ojak. Ini juga namanya. Ojak. Hah? Itu barudak di luar. Hah, berdak saya. Anu tuh, parunya. Mana? Tuh. Tuh, ojak terus nungguan tuh barudak ojak. Siap. Ajak. Kamu aja enggak? Buru. Ayo, ojak. Nih lu atuh ojak. Segala yang minum. Tagona di imah. Yuk. Kita diuknya. Terus segala yang minum. Ayo. Budak penting segala yang minum. Ingat tuh ojak. Tagona di imah. Yeay. Pokoknya milih hantang asam beran lu gede. Ngejar orang gede. Siap. Rekaman. Iya ngurus sertifikat teras kedik deui. Angan kita diuruskan. Mending lu jeung urang we yuk. Ka mana? Hok sampe. Di kebun Mang Ajung. Moal dosa. Nuhun moal. Apalin. Cep. Jadi lelaki teh tong sampurna teuing atuh maling-maling sampeukeun. Ame dumuk cep maneh teh minta hampura teh da boga dosa. Kedeng depan lebaran. Da lebaran mah khusus di mana loba dosa hungkul. Pas ari urang. Heueuh, memeh lebaran teh tuh mok-mok sampah heula. Sok coba lebaran cecep rek minta hampura ka sata boga dosa. Heunya. Panggilan lebaran urang. Ning maling sampeuh sama lebaran teh. Itu ya. Alim ah. Ayo. Terus ya. Cep. Kayaknya hampurana pas lebaran. Pengen aja urang hayang ah. Naon maneh? Kayaknya hampura lebaran. Urang cep. Kabur euy cecep. Ini sih cecep.
Udah mah milu aja orang ka dieu. Rame itu. Standar ieu. Canggaring ah. Kumajak. Canggaring ieu mah ontong. Yuk. Ayo, bawa. Ayo. Ayo atuh. Uy. Tong yang milu lah. Ya. Kalem. Hei, Masan. Atuan. Basah Can kene. asap masih kan kayak isukan deh. Garing. Atu. Sesakan ke ngebokan. Buru. Marah anak barudak teh nya. Kita yang ngabatur. Nu wayang kitu. Saiki. Alah, suwit na, suwit. Suwit. Gunung gitu teh. Gunung gelis. Itu anu ngabaturan. Hah, iya wayang ditewati. Ditewati. Bulan, Mak. Buh. Kita ka dieu. Kau urangkeun lah pokona mah kamana. Murah. Sok main mana di dinya. Bener. Maneh? Mau sampeurna ke kebon mangajuna. Apa kana nya? Oh, yuk. Urang adogan di dieu. Geus we urang ujak mae ujak mah cicing we. Naon gitu. Urang ngalah suluhna. Kemae. Penting teh kan nanti aman tuh kudu neangan di suluh. Ya bener. Nya. Nya. Satu kurang Obatnya. baru itu. Urang neangan suluh di dieu. Kayak kumpul di ke saung ieu nya. Mana sih anu ngalah? Baik. Urang. Ngarol. Ayo. Bae mah ngajeng lagi bagus. Ayo. Cobaan. Maneh we. Ya lobaan we bebarengan. Mang Ajum lagi bager ka maneh. Itu kerja ge urang geus bebeja yo. Ya. Keur pasir ieu tah keur ieu urang teh bisi tanggal ku Mang Ajum teh rek ngalah dua rek ngalah berage babae. Ka maneh kan lain ka urang. Urang ngomongna jeung barudak. Angka dicarekan. Moal. Aneh loba. Ke urang diudag ku Mang Ajum. Moal bager. Nya enggeus maneh urang dagoan di dieu. Untuk ini dagoan yo. Buru teu. Ayo lu. Apaan we? Bae garut. Keur ngeruk maneh. Embung kecarekan. Carekan da kudu deui. Tah, ieu kebon si Ajum teh lah. Ayo urang pauk ayeuna mah lah. Sok bager dah si Ajum teh. Jom, aing minta sampah Jom. Tuh, kan si Ajum teh. Ini bager gitu. Kasepnya si Ajumnya. Buka tong sampah loba kieu. Kayak salah. Oh, barudak si Wakawan si Arul. Jadi dendam kaing itu nama awas paing. Berat. Ajum. Woi, si Wawan si Arul. Ajum.
Dia mainnya nyebut sampainya. Kon main sok mah aju mah ningalikeun unggul kabeh ge diborong sok. Euy, Oh karungna mana karungna? Itu mah Wadahna mawa tuh. makur dua. Ya supaya loba mawa. Ayah coba. Sok pilihan nu gedean sok. bae Mang. Mah sok tuh. Kamu cuman. Enggak sok. Ajum. Gila. Kabut. Man. Tuh, ada man. Naon, Bang? Hanjat. Kadia merahnya mau ngaju. Aduh. Ya. Ayo, hanjat aku. Naon, Bang? Eta mah beutina masih leutik, wawan arul ye. Tuh itu nu gede mah tuh, belah kaler. Yang itu Bang dicabutinya. Sok. Amang teh kumaha? Ya gampang ngomong ngeluakan lega kebon mah. Mau banyak 7 turunan sih teh. Ajum kat ager Mang mun tiba heula eureun. Wan. Ruh. Kunaon deui Mang can ge dicabut. Kali heula ngabejaan. Ya, di mana-mana ge. Hayang sabab kudu bogana izin heula, sasalaman heula. Ieu nya. Mengenahan. Odahna. Henteu teh mah dakur minta dua Nang tangga. geus salaman heula ka Mang Haji main mah supaya afdol. Teh, salaman ayo. Ayah. Sok. Teh asal ngarabut samponya Mang. Kabeh canak Wawan jeung Harul. Tuh si Wawan heula salamankeun. Hayo, Tante salaman jeung Mang Ajum. hayo salaman heula. Mang. Kunaon aya mana? Ih, si Wawan kunaon? Buru mata naon lagi Harul? Pas bulan puasa ya batal puasa mana paruasa teh? Anjir. Bisa. Ayo. Cokot kabeh sampai Mang Haji Morido ikhlas kanggo Wawan sama Harul. Asap. Sok. Moal jadi Hei, sok. Bro. Wawan. Arek mo. Emar. Aku pewati ka dia. Emar, Wati bade ngajak ngabuburit ka Emar, tapi cek mama Emar cenah Emar nuju teu damang. Wati mah rek pasien bae. Tekenging nyarios kas kitu Emar. Cek si Oyok jeung si Awonya gitu. Mau rek pae rek dipenci. Mana sieun. Ya kitu Mar. Coba cek si Oyok. Ih Wati sieun ah. Wati mun Mar pae Wati ngilu paenya. Alim ah Wati mah sieun. Mas sieun sorangan mah yang duanya Wati. Alim ah Mar we nyalir lamun arek maot. Mati sieun dicegat mun pae sorangan mah. Entong ngajak Wati ge sieun. Kunaon Bu? Mana di bodoh dokter lah. Cibang lasam bagi menilila. Sulung geus siap. Diberi tugas itu barang lagi Iya. Kau iya. Sebenarnya ada gue ada datang ya. Bagur. Di atas ya. Sambeuna mana wan? Pulang. Nah itu mana? Ajumna ngawadul, ayo tah hog wae cenah. Tapi malah salaman pak we. Anu ket nyeri kana ieu nyeri terus. Nyeri terus. Gara-gara mana Wawan? Heeh. Lain gara-gara urang Mang Ajum tuh. Cek mana bager, nyawa nabok. Kumaha ieu teh? Tanya, tuh. Jadi gagal berarti. Itu udah ditipu cina-cina salaman. Pak, we Mang Ajum geuleuh. Dikeplek Mang Ajum? Teh heeh. Gimana? Awas ya Ajum. Kira. Mana lu dicabok nak?
Kunaon cintuin nu bareuna teuy? Tiba heula Jak. Miluan urang mah. Sigan teh miluan. Balas dendam Jak, rabutan teh kebun si Ajum Ayeuna teh. kitunya Ayolah balik deh Jak. Mangke lah kagok lah. Geus geus lebaran lah. Ayo. Jeung urang heuh. Heeh. Arek mah deui jeung urang. Ayo, urang beakeun pokona mah Lu sakebon. beakeun teh kebun si Ajum teh geuleuh. Ya, pokona mah meuleum lagi di kebon Mang Ajum. Sombong sia. Ye, jeung urang moal tingalikeun wengke. Moal jeung urang mah. Mang Ajumna urang ajakan meuleum sampu. Maneh mah. Tong diajakan si Ajum mah. Ye. Ajakan pokona mah. Sieun, Jak. Tong disebut Rojak Alfonso mun teu bisa meuleum sampu di kebon Mang Ajum mah. Tingalikeun we engke. Ya geus tuh. Mang Ajum tuh. Yang sok cina nu gede sok milihan. Sok cina nu gede di mana we nyarul? Gila teh kitu. Rangan berarti mana waduh mana? Itu bageun mimitina mah. Kunaon wae? Amuk tuh. Naon di mana Utep ka di Utep? Ulah ulin di dia mana Utep? Ulah. Ulah ulin di dia. Lanceuk atuh. Tong cina satu ayang urang main alungkeun we kamari ha. Bangga-bangga nyieun. Tah, Jak, si Utep dibere wayang alus ku si Wati. Kira aku. Bener. Tinggal Alus. Ah, maneh wang waduh. Aku mana Utep? Bohong. Bener, Jak. Bohong, tinggal di bumi. Bener, Jak. Bener dibere. Wah, memang boboho ah. Geus dari udah gandeng ah di bang ah. Bener tah dibere oge. Waduh mana Utep? Dibere oge. Oke loh itu. Bener ji, Jak bener dibere. Wayang urang ge nepi ka dialungkeun naonan bangga-bangga Wan. nyieun ha. Mana wanita kasih tap? Wani. Tap. Wanita kasih wan. Wani. Bukan lah eta na perenan rek gelut mah awas-awaskeun sok. Bukan. Tajong dehan. Perenan. Gitu. Bae rame. Arek gelut. Ari. Sok. Ah. Wan, kade tong nepi ka ceurik si Utep. Oh. Ayo. Ayo. Ayo tuh tengah. Aduh, Tep, sama ka urang. Boloho aja sorangan. Ah, semua boloho. Cerik deh. Wan. Wan cek urang tong diceungceurikan. Mana ka diceungceurikan? Oh, mama urang tong nepi ka ceurik. Tep, kurang minta kuranan ke lebaran ya, Tep. Soalnya mana lakukan wae. Nanti balik ah. Jak. Jadikan budak. Si Wawan itu mah. Mana kisarwana? Urang ngagelutkeun hungkul. Peperen baru dapat. Dibagi-bagi. Itu tong kabeh tuh. Gimana emang? Saraka? Oh, itu penggobannya tadi. Balik mah ka ditu lagi kan itu. Jak. Kurang tuh ngajaran. Ya, benar nih kan. Itu. Ini naon gitu?
Kita satu bilangin kucing. Kira aku di musola ayah haji. Bener. Oh, kira aku deket Al-Quran ki. Gimana masih sedih kerjaan? Kieunan jina ge. Ngan balik ke yuk sieun. Cina. Balik ke yuk Asa di imah wae. Kela tuh lagoan. Balik gue. Sieun. Oh, Dipindahkan kucingnya. Nah, si on sare leukeun jorong. Sare? Heeh. Balik kah? Balik. Balik. Nanti tinggalkeun we. Entah we. Nah, oh, sare betul lah. Ya bedu gue. Mahimon. Arek. Oh, nawe sare. Betul. Bulag sare. Tuh, ayo tuh. Ayo, udah. Ayo, ayo, tuh. Kala mah, tak kena bedugna. Hah, oh ya gitu. Har. Emang aku naon jang? Har. Alah kada sarena bedug. Sakit tuh heulanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.